Bener maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sadayana tepang deui sareng simkuring Yuda Purapurnama dina acara Yes I Love Sunda. Mitra ayeuna Yuda tuh saya di naon ieu teh Desa Langgensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tuh di ditu aya Gunung Batu, tapi teu katinggal ti dia mah. Bieu Yuda teh tos mapai-mapai jalan, saurna teh di Desa Langgensari teh aya kaulingan barudak. Hiji tempat anu aya keneh kaulinan barudak teh reueus ngupingna ge. Tah ayeuna Yuda hoyong terang urang teu leuman siga kumaha kaulinan barudak nu aya di Kecamatan Lembang ieu. Hayu dipalih ditu urang mapai-mapai dewe nya. Tah mitra saurna teh tempatna teh di dia ya. Tah nuju ka kuping ya barudak nuju ngarawih. Hayu urang tinggal nuju Amengal. Mitra sadayana ayeuna urang tepangan yuk ka barudak anu tadi main musik. Sampurasun Kang. Lampes. Ieu teh sareng Kang sa? Sareng Kang Akung. Kang Akung. Tah, mitra tadi kan urang tos ninggal ya kaulinan barudak. Tos ieu urang bade ngobrol neuleuman ngeunaan kaulinan barudak. Tong ka mana-mana tetap di channel Yes I Love Sunda. Mitra sadayana masih dina acara Yes I Love Sunda di channel. Tah mitra ayeuna Yuda tos sareng Kang Akung ti dia bade ngobrolnya Kang Yos. Bangga Kang. Tah ayeuna Yuda teh bade naros ngeunaan ieu ya. Ieu kalasar teh naon Kang? Ari kalasar teh eta simkuring kalsana komunitas Karinding Langgensari. Karinding barudak main Karinding. Jadi basicnya tina Karinding. Tapi ku sabab di Lembang sih teuing Karinding datang gitu kan. Oh laras pisan di Lembang. Simkuring teh di akalan lah kumaha sangkan Karinding anu kalasar ieu eksis. Ya, main naiknya ya naik gitu.
Jeung teh kumaha mun dipadukeun jeung kaulinan gitu. Kaulinan barudak gitu Kaulinan kan. barudak nya urang lemur gitu. Mun. Jantan nanti kalasar teh karinding kaulinan Langansari. Oh, karinding kaulinan Langansari. Kaulinan Langansari. Mun. Ai ieu tos dibentukna ti iraha Kang. Sim kuring ngabentuk kalasar ieu tahun 2000 betanya 2008 Kang. 2008. Tahun 2008 terbentuk kalasar. Ya alhamdulillah dugi ka dangat ieu kalasar masih eksis. Musim nanjirnya di Lembang khususnya nya. Alhamdulillah rezekina. Mun terus dina kalasar nyalira lagu naon we anu biasana dicanakeun model tadi kana aya oray-orayan terus naon deui nu sanesna. Sim kuring biasana dina kalasar eta sanes karinding nya karinding aya pop Sundana, aya degung ari besikkeun degung Kang sim kuring nya. Degung janten barangkali kabi di kawitan ti degung heula. Jadi untuk kena pop Sunda, sebenarnya degung heula cara nakolna, cara mainna, cara ngoyangna. Namanya maju kan naik-naik. Namanya kan sanes gitu. Kan sanes. Insyaallah penten naon teh lagu-lagu alhamdulillah anak sim kuring teh ngarintis lagu-lagu kasidah Kang, lagu Islami. Lagu Islami. Mun ku karning Cilempung. Tah bisa ya terobosan baru deh. Aya lagu Islami ku karinding sareng Celempung. Mudah-mudahan engke tiasa eksisnya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Amin. Tah mitra, ayeuna ieu bade harus di ieu Akang kan nu ngalatih ya. Aya nu vokal yang nu nyanyi dilatih ku Akang oge. Mohon. Ieu barangkali ieu. Barangkali ya Sanamina ieu teh? Sri, Neng Sri. Neng Sri dilatih ku Kang Akung. Sadayana nya dilatihnya. Terus Neng Sri tiasaeun teh mupuh. Mupuh insyaallah. Insyaallah. Terang dipuh kan? Degung kan. Cik, mitra orang tesnya ayeuna sakedik ti warang mupuh sok mupuh sabayut we. Mupuh naon we bebas. Harta pada meriangan, harti padanya narungasi, sabab dua nana guna, harti bisa mere bukti. Mitra suantena ciga yuda pisan. Bohong geus. Mitra tah kedah nama ieu bakat-bakat mungkin nu potensial nu aya di daerah ieu mah kan daerah Lembang mah masih teu acan siga kota Bandung nya, tapi Lembang ayeuna nuju nanjir-nanjirna ku pariwisatana. Tapi ku ayana budaya Sunda nu aya nanjir di Lembang, mudah-mudahan Lembang ge tiasa langkung kaangkat di dieu nya Kang nya. Nah, itu teh Kang jadi kiranya Lembang mungkin enak kampung Kang nya. Kamu abi dia di Muk Langansari kampung pisan. Mungkin ya sabarat tahun kapayun mungkin ngageser naik. Tapi di ayeuna tetahar antisipasi kumaha carana seni budaya jeung tradisi naik. Aya Gitu, lain naik ya jadi aya. Jadi walaupun Langansari Lembang tercinten kota, tapi kalau yang badak insyaallah Kada tetep aya. Nah, mitra kitu saur Kang aku mah cenah. Tah ayeuna anggota di kalasar nyalira aya sabara? Upami anggota sadayana di kalasar teh alhamdulillah kalasar tos aya 47 jalmi mitra lumayan seur. Murang kalina sareng murang kali eta teh. Mohon sareng murang kalina engko tacan pointen ti pungkulna 50 langkungan lah. Alah, seueur oge mitra geuningannya kalasar teh alhamdulillah. Terus ayeuna Kang alat musik anu sok digunakeun salianti karinding sareng celempung naon deui? Simkuring biasana calung. Oh, ya calung. Jantan ke simkuring aya capung Kang. Oh ya capung naon eta capung? Jadi capung teh terobosan anyar di wae teh meureunnya. Karinding calung celempung. Pasti. Nah, kita butuh orang-orang penerobos seperti ini mitra. Tah eta capungnya engke. Capung. Terus sulingnya tadi toleat. Mohon simkuring kan aya sabar. Iya benernya. Aya sulingna, aya toleatna, pinten? Mohon. Aya karindingna oge aya. Jadi tiap penting kalasar teh kan cuman sebatas biasa nakol atau mirip, tapi alhamdulillah murang kali kalasar biasa ngadamal. Wih, biasa ngadamal alat musik ieu. Mun janten alat musik teh sanes produk luar. Oh, damalan nyalira. Mun nyalira. Oh, mitra. Jadi simkuring teh teu aya sistem jual beli, paling iya ngajual paling ngajual kitunya keluarnya keluar gitu. Oh, bener. Beli tara. Nu penting tekan kaanggonya aku nyaliranya. Nah, mitra kalasar mah tiasa produksi barang nyalira janten naon nu diangguti dieu teh eta teh produk intern. Nah, urang ge kedah
ninggal ya potensi nu aya di dia siga kumaha terus dugi ka tiasa ngadamel produk nyalira ya murang kalina. Nah, terus ieu Yuda bade ngiring nyobian ya. Main naon alat musik nu aya di dia sareng ngiring amung kaulinan barudak nu aya di dia nya Kang nya. Udah biasa Kang. Sip. Ayeuna mah tong ka mana-mana masih di channel. Yes, I Love Sunda. Kira-kira gitulah sambil ulangan. Namun kudu profesional mah deh. Nah, mitra, mun diajar nyuling teh kieu tos lami teh nyepeng deui suling teh. Biasa nama dalamun tiasa mah Kang. Ngeles. Tah Kang, ieu aya naon we Kang? Nu didamel teh naon suling. Nah, alhamdulillah simkuring di komunitas. Jadi barudak teh ku simkuring diajarkeun ngaranna suling. Suling nya. Toleat, painten. Ras aya cendramata Kang. Cendramatana siga kumaha Kang? Cendramata ya Kujang ya. Kujang, simpulnya kujang, kuku kana janggi saudara kecernya. Tah. Teu mitra. Kujang kuku kana janggi. Kuku kana janggi. Tah, siga kieu ya. Keren ya cendramatana Kang. Terus naon deui karining aya? Karining aya, karining. Jadi simkuring selalu mengajarkan ke anak anu simkuring tiasa, simkuring diajak ke anak Diajarkeun ya. Yang arah telelit lah cenah kitu nya. Nya leres-leres. Tah mitra ieu ya. Salah sahiji contohna karinding. Nah, aya naon deui? Tah ieu batok naon ya kanggo gelasnya? Nah, ieu namina entik. 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 Oh, entik namanya. Nya lamun ieu mah ceuk mah teh gelas cenanya. Gelas. Tapi cek orang Sunda mah entik ya teh. Oh, entik. Tina batok. Tina batok. Tina batok mun entik. Haus eta. Entiknya mitra. Entik ya, entik. Terus ieu naon Kang? Wadah karindingnya. Nah, ieu wadah karining jadi antisipasi upami kaning ana di sapuan. Bisi potongnya. Nah, itu bisi potong kayak gitu makan urang wadahan. Oh, Ya. nya leres-leres. Tuh, Tuh. mitra, jadi tiasa diwadahnya Kang. Marawaseun rikit deh mah. Tuh. Jadi karinding teh dilebet di dieu aman, moal kabasuhan, moal naon. Terus Kang, aya kaulinan barudak naon deui di dieu? Tah kawan baru. Iya naon ieu? Ya simkuring alhamdulillah hari 50 kaulinan terus aya Kang. Allah, Ya simkuring 50 bari nanti kaulinan. bari ngedar bari milarian kaulinan nu lainna gitu Oh, nya. nya. Alhamdulillah di dia tos aya egrang poin teh. Egrang? Egrang tah teh jajangkungan. Anu lah. jajangkungan, Iya, ya. Mas. Ieu kendaraan jadul Kang. Naon ieu daun-daukaran? Dokar ya Kang dah. Bukan kurang nya. Sok. Nah. Tah, daukaran. Dokar ya Kang ya. Jadi dokar ieu mah spesialis kanggo mudun ya unggul Kang. Oh, ngomong. Oh, mega gorong dan nanjak mah hese yeuh. Nayak mah teu aya mesinan gitu. Ah, mitra jadi eta daukaran, arek ieu dagang ke nyobiana di pudunan eta Maribaya. Sugan we teu karem. Spesialis kanggo mudun eta. Kang mudun ieu mah nya. Terus ieu naon Kang? Tah, ieu aya hulahu. Oh, ulahu. Hulahu, mun. Anu nabeuteun teh Bari ngagitak teh. bari ngagitak. Tah mitra ieu ge aya di urang teh ternyata sanes di luar wae. Mun. Jadi urang teh kedah reueus jadi urang Sunda teh. Tah, ayeuna mah Kang hoyong ninggal atuh murangkali mainkeun egrang, mainkeun dodokaran sareng main hula hoop. Oke, urang beunakna. Coba. Urang ieu, urang cenah teh urang main ieu, urang balik ulin we dieu. Sok, main-main ka dieu. Anu mah. Tah Kang ayeuna ieu udah badan naros sih.
pami aya murang kali di misalnya di desa sanes nu hoyong ngiringan ka dieu kumaha carana? Gampil Kang. Alhamdulillah pointan simkuring kalasar tos ngagaduan anggaran dasar. Oh ya ada ART. Ada ART terus aya kan. Oh terus saya. Nah, ge paling-palingnya murang kali kantun iya Kang, kantun ngisi formulir. Oh siga kieu ya. Mohon formulir data anak. Oh mitra aya formulirna jadi aya datana. Ngisian formulir terus biasa ngiring latihan gitu. Di foto ya. Di foto. Mohon. Mau nggak tahu gua saat nama Kang. Oh tahu gua. Tahu gua. Tuh, gampil pisan. Lah anjeunna nikah cinta Budaya Sunda. Budaya Sunda. Oh, laras. Dan ulah datang ke komunitas cuman dipakai alasan rek latihan ke komunitas pada ulin. Ya. Terus kudu nikah cinta budaya Sunda nya kan. Nah, terus harapan akang ieu ka payuna siga kumaha tina kaulina, tina kalasar sanes tina kaulina bodas. Ari kalasar mah Kang sanes komunitas bisnis. Mohon. Jadi simkuring kalasar caranya hayang ngahirupkeun. Ngahirupkeun di kaulina nu kalari ya. Seni budaya jeung tradisi. Lainan kehidupan gitunya. Jadi simkuring hayang ngahirupkeun. Ya laras. Nah, jadi simkuring di kalasar taya bisnis ya mah sifat barudak ulin kumaha anu boga hate kajen ting capek naon mana teu boga beban teu boga naon. Ya, laras. Kadang-kadang upami urang sekali tampilan aya main aya dibayar aya tara tapi tetap mana semangat. Ya resepnya. Jangan kehidupan teh ya. Ya laras. Lain keur ieu gitu. Sanes kanggo bisnisnya kan. Kanggo bisnis gitu. Tah mitra sadayana kitu cenah saur Kang Akung mah harapan ka payuna tina kalasar ieu teh. Tah tina episode ieu mah mung dugi ka dieu wae siga namanya. Ayeuna urang teh kedah sadar yang budaya Sunda teh lamun teu dimumulai ku urang bade ku sade leres Kang. Eta Kang, tah nama-nama ieu kena Kang ya. Tah ieu regenerasi urang sadayanya. Tah kusabab kitu urang sadayana kudu tetap nikah cinta budaya Sunda. Tah mitra, tetap cintai budaya Sunda karena yes, I love Sunda. Susukan